di negara Dwarwati. Leres. Sami tungkul hamari kludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watakuanto sang Nalendra dudu wong samanea mangnu satrusing madu trahing kusumah titising andana wirid trahing dewa kamanusa. Iya iki. Mangnu sagelar Batara pikeun jadi pengaman jagat raya Pramudita. Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu sadayana ramana nuju lara Tunggara duka di mana ayana jeung kumaha nasibna Pandawa dina waktu ieu. Iya iki. Eta nuju nyamur. Anu aya patula patalina sareng hukuman Kurawa 12 tahun di alas Kamiaka, 1 tahun nyamur. Ananging saderenge pun ngandika pene raja pene guru bakal guru dani serah kedah dia Anu apa batul? ada hiburan seni suara kayak pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sreti nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sir bakal puspita kemudian nangyang pacrahing sarwaru renggeng manik nawarata Salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarwati. Dah Pusir dayeuh Meralaya. Iya ge. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Dah ketenan. Sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hate. Kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ke kandang na sewang-sewang tawis aman itu kayaan watak wantos ingkang dados Nalendra yo iya tutu loro angin sewiji-wiji na hinggih
Mang Nusap ngawak Jawata. Leres. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna tugas Mahatunggal. Doh, iya. Pikeun ngarengsekeun jagat raya Pramudita tina marabahaya. Ngaturan linggih Raden Gatotkaca. Tenan. Kalarasanna puguh Abimanyu manganyer di Dagara Dwarwati. Leres. Sapanjang Pandawa nampi hukuman 12 tahun, 1 tahun nyamur. Tungkul hamari keludatnya mah dari mang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra. Iya. Kuatek kuantos Prabu Batara Kresna tuduwung samanea. Mang Nusa terusing madu trahing kusuma. Titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Jalma ambek sadu santa budi. Ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Buah hati kemang saca mustika uat di pawandangannya. Tiap kapayo. Kaula. Payunden. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi gua. Kalayan ujuk semoga ngahaturkeun semasungkem kunjuk panjenengan Rama ua. Doh. Eta. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen. Simpen pulungnya hati punde Mas Kacu. Kali perkawis. Tidak non pihak kapatan mugia ua tiasa ngamaklum. Oh, saling maklum bager. Doh. Saewan Tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ua. Memang aya hal-hal anu rek dipadungdengkeun ku ua. Antos sakedap uyuk sumaga. Tepi nodama ua. Putra Abimanyu ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan Rama ua. Nuhun Manyu. Kohnyuk Kakang Mas. Manyu nuhun nyi. Ditampi Kakang. Kumaha teu acan ngandeg tuang garwa. Acan. Diarep-arep Kakang. Sajabina ti kitu tansah diajeng-ajeng geuning ieu. Pun lanceuk Kakang Gatot Sumping tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon wa. Oh, kieu kasep. Dah, Jovi ulan. Saprakara wasana tau. Perkawis kan. Kaduana ti eta ua ngahaturkeun rebunuhun. Laksa ketika biyahan. Wire hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ua. Wallah. Tau. Ngaluangkeun dama. Kumaha tuang Ibu Wilujeng? Ibu tah. Kang jeung Ibu dipringgandani hibar wa bakto saurna. Nun. Ibu nunung dama. Ua sajabina ti sono teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Geuning. Dah, eta wan. Kahidep salaku lurah tamtama negara. Anu teu sakedik ngiring ngarojong kana pamaksudan ua salaku Batara jadi pengaman dunya. Eta. Leres. Hidup pasukan hidup anu parantos ngahijikeun diri sareng ua di mana aya bancang pake papaseaan negara jeung negara. Wallah, tenan. Atos manunggal. Kamu. Tahu Kan sambil bang-bana. teu sakedik jasa hidup. Oh jelas. Malih upami ditinggal kana sawatawi sejarah hidup. Bujang hingga hidup jasa ka urang dunya. Dalah hidup ka urang sawarga mariloga oke teu kirang. Terus nyimpen jasa. Aya rengkolna hidup teh parantos ageng jasa dina mangsa pemberontakan naga persona baheula. Persona. Tahu. Leres. Secara teu langsung hidup parantos jadi figur. Kan tenan. Para ratu mika yung para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dedeh. Aya. Malihat upami ditinggal kana sawatawis kenyataan. Dah. Yen ayeuna anu dipercaya ku masyarakat teh figur kasep. Dah, eta kulan. Figurna gelan. Leres lah. Figur. Sedangkan hidup
kaceluk kakana ngewu kalau kakak jara pria kajam paring angin-angin kakon cara mancanegara. Ya itu mah daya halangan. Asal aya widi ti tuang garwa. Tangtos ngawidian wa widi wa jik kase. Jik tuturkeun Gatot Kaca wa moal melang. Ai dibarengan ku Gatot Kaca mah. Rupina wa kumaha kinten-kinten hideup pikeun nyiapkeun pasukan nyalametkeun nagara Wirata tina ancaman marabahaya. Hancur lebur papan kari tulis daya halanganana. Ridho putra. Oke mudah-mudahan Kang Jeng Rama tiasa penak nyamurna di mana sang kumaha nasibna. Anjrahing Kang Puspita Arum. Kaslir ing samiran numri. Kadung kongas kandane mawing laras tresnaning dria mudah-mudahan angsa damel sapreja berat lu mampah kasep Gatot Kaca wilujeng baktos ka para pini sepuh anu aya di negara Wirata. Amit. Urukeun akal ieu. Sapa ulu biluan sapa yang tidak kanan mitwa berangkat. Dewa Warto selawe kapun bojo Dewi Siti Sonari blatas pangdunga uak barengan hidup mun bisa di mana pawongan ayana Kakang Semar Asta Cigajeng Dawala sampir yuk sumaga wa Gatot Kaca pangdoa wa ayo disakikiran hidup manyu mudah-mudahan Pandawa ayeuna anjeun ka 13 tahun hukuman mudah-mudahan we cing bisa papangih deui kalayan ayeuna kasalamatan gembleng Pandawa Sumohon amin. Eyang Prabu Maswapati ieu kaula ngintun pasukan pikeun nyalametkeun salira. Raya lumunur mimiti niraya rana kontur saking pangkonan nang indra malendra
cek beres eta anak ieu bantun sadayana cek diberesihan kurang parutan dah aya di aing geus beberesih mah alhamdulillah Nyai kumaha aja aing geus beberesih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun aing ngaran-ngaran pagawean anggeus papan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leles beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanya lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener ece urang heeh sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun jadi paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipijikeun nyaah ku dunungan nanaonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula oh nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kalau teh cing jadi jelema anu dipika nyaah loba nu mika nyaah nu mika welas nu mika asih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha ari aja padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan dedeuhan welasan asihan oh engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara saha datang tos kitu ulah bener aya timbal balikna ari hade tak kitu dannya atuh halus tabi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu kapamijahan nah awak kapamijahan kumaha ieu teh ai jarah teh pinah naon ayo teh jauh pinah we jadi sing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta sing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lah lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas balayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki piceunaan isuk sabab malaikatna sieunneun ku patung piceunaan eta patung nu aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntul teh ai patung teh kumaha bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kai tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan lepat kaprah katanya bener garape ya orang kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lumpatan sieun ku patung aya kan budak-budak bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh tilu bener ceuk umum kaopat bener ceuk falsafah kumaha teh eceuk ai bener ceuk umum buktina we panon poe biji ti mana sok
Di wetan. Cek di urang Oh, cek panon saya. poe teh biji. Di wetan. Tuh eta teh umum. Umum nak. Aduh jeung ilmiah, da cek ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi ka nararasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan moal kapanggih, moal duit negara kita cikoplok. Abong rarasaan moal katohian we mah. Rarasaan moal katohian, Perasaan bumi. rarasaan moal kapanggih. Heeh. Tuh sing horeng karek nepi ka nararasaan. Sumuhun Rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci. asa pambersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal ai jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti saja merubah. Janji sore rajin tar kapake isu, sabab jelema teu cicing dan ini nida hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji mar. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kasalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. Benar. Dasa kakenaan ku salah mah. Di presiden ka tukang macu. Tapi heeh benar ce. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta Tuh, benar. cek bibi oge. Benar Bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek Abah Ence. Bah Aceh nya Ti Sayati. Si Tuh. Ban teh indungna bancuk. marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Semutak geus Moal bisa diganggu gugat. buku benar. Heeh. Heeh, benar. Tuh, cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh. Benar. Jeung hirup. Heeh. Jeung hirup ulah yang Kade si Asep. Eukeur masih teh tereh modar. Nanaonan. Tere bakal. Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. Lain tereng bakal. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Gue sering ngabalanjaan rupiah. Wa ke jeung Tong sok sombong Asep sia. Heeh, benar. ulah loba dibangkakeun. Nah gitu ayi. Sumuhun aja. Saya rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Terek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep Jeung darasan tereng asep wae. Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Benar. Sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang. Keun ais geuing macing cager. Ikhtiaran. Ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir, teu bisa dihalang-halang. Leres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha ieu. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya. Aja benar aja mobil Hanya kenangan. kenangan. Ulah loba nu di aku hirup teh. Ngantur obat teh Ulah di aku. Ladang ngawayang, boga mobil, boga sawah, boga imah alus pemajikan geulis. Gelis benar. Geus dicabut umur Mas Sep. Ku pamajikan teh diusir tah. Diusir kumaha? Ku ibu Nena. Kumaha? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Gila teh indusian batu. Di ruang we. Aduh. Kila karunya. Eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang, ladang ceceuleuweungan di lemur batur, dipake hees ku maru. Lain nyeri saliwat. Jadi hatenya Nyeri saliwat. mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna. Kadosa-dosa wake dipaehan segala. Lan Nya kadosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami. oh sia bogoh ka pemajikan dalang. Lain bogo jeung dipaehan. Kada sia mah keur mahayang teh baheula. Cocok urang didengkong samahan. Alah, Wajar da. tak kitu ayi heuh yang mah nyaritakeun jelema. Nyarioskeun. Nyai di payunan Allah mah Sep rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY. Kumaha apa SBY? Di mana maot eta?
layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun Gila, bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana tadi tuh tidak ada apa-apanya naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin tayo saingan mamah dedek paingan itu nah gitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje beda parah beda terus ngantunkeun dari masa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh cek kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukan urang Bojong Picung gitu can paji sih kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda barudak yang ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungku enamu palebah si Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daru warawe ka kawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100%. Lupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biung. Nya bener. Nya. Tapi bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa kedeung maot. Tapi payu deui. Tapi payu. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngaratang. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah. Beberebet tak itu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria larasnya dina ulang tuh dalang kasepuhan ya anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper maot oh kencing manis darah titinggi jantung asam urat da eta mah ka jurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu nah kitu ayinya sumuhun aja wilujeng nonton ya kan anu sami nah wak kapamijahan kumaha ieu teh ai jarah teh pinah naon ieu teh jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta sing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aye sumuhun telepat teh nu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki sebab malaikatna sieun ku patung eta patung nu aya malaikat borangan patung nu di imah teh
patung nu di imah nu ngajentul teh Oh, ai patung teh kumaha? bertolak belakang jeung tauhid teh. Eta teh. Heeh. patung kait Pada aisieun depan aisieun teh nafsu. Nafsu. Sedangkan malaikat pada eueuh nafsuan. Oh. Heeh. Lepat kaprah tetenya. bener Bener. Garape ya kasetan cenah sanem poe aing mah. Malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung. aya kan budak-budak Bener dipikir mah itu. Tapi ulah disalahkeun. Ulah dilepatkeun kumaha. Ai bener teh cenah geuning aya opat. Hiji. Hiji bener ceuk Allah Oh, disebutna mutlak. mutlak. Dua bener ceuk ilmiah. Mata teh. Tilu bener ceuk umum. Opat. Kaopat bener ceuk falsafah. Oh, kumaha teh eceuk. Ai bener ceuk umum. Buktina we panon poe biji ti mana sok? Ti wetan. Ceuk di urang ceuk urang Jawa Barat. Oh, cek Panon poe teh biji. ti wetan. Tuh eta teh umum. Umum dak. Adukeun jeung ilmiah, da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah pan rarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan mau kapanggih mau duit negara kita cikoplok. Abong rarasaan moal katohian we nya mah. Rarasaan mau katohian. Rarasaan mau kapanggih. Heeh. Tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan. Sumuhun Rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci. asa pangbersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti saja merubah. Janji sore rajin tar kapake isu, sabab jelema teu cicing dan nina hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kasalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. Dasa kakenaan ku salah mah. di presiden ka tukang macu Tapi heeh bener teu. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta Tuh bener. ceuk bibi oge. Benar bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek Abah Ence teh. Bance nya Ti Sayati. si Tuh. bante indungna bancu marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Semutakes Moal bisa diganggu gugat. bogo benar. Heeh. Heeh benar. Tuh Sumata kade ahirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun dan kitu nu kieu teh. bener Yang hirup. Heeh. Yang hirup ulah yang Kade si Asep. Eukeur masih teh tereh modar. Nanaonan. tere bakal Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. lain tereh bakal Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. gue sering ngabalanjaan rupiah Wa ke jeung Sok sombong Asep sia. bener ulah loba dibakakeun. Nah kitu ayi. Sumuhun aja. Ai rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Terek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung darasan tereh kasep wae Ari Yosua Malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal. Aja popong diimpus kan. Karek nyeri panas beuteung oge diimpus geuning. Heeh. Ya mudah-mudahan Pak Asep pasing damang. Gitu. Sing Heeh sehat. kitu usahakeun ai geuing mah cing cager. Ikhtiaran. Ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir, teu bisa dihalang-halang. Beres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha yo. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya, Aja benar aja hanya kenangan. kenangan. kenangan Ulah loba nu di aku hirup teh.
ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis geus dicabut umur Masep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang we karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake HS kumaru lain nyeri saliwat jadi hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna kadosa-dosa wake dipaehan segala lan nya kadosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami oh sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mah hayang ti baheula cocok urang didengkol tamahan alah wajarna tak kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema nyarioskeun nya ayi di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha Pak SBY di mana maot eta layona sana ka unggah pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba hargaan kana teri tuh tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin tayeul saingan mamah dedek paingan atuh nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje bela para bela terus ngantunkeun dari masa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh ceuk kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukan urang Bojong Picung kitu can Pak Haji sini kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda barudak yang ayeuna mah baroga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana nya sumuhun sarjana wungkul namun kalau bahasa Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang seksi nanar mah daru warawe ka kawena oge da jeung nyana keun bae target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100% tas si Asep teh 1% ge biheung nya bener nya bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep sakedeung maot tapi payu deui naon tapi payu jeung mahal anehna teh eta teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep ning raratan najan geus kolot ge geuningan payu we sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah eta can tamat tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah ceuk umum tah ayeuna ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah aing bener ceuk falsafah mah tibalik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon ulhor nama ke ti kulon falsafah tah oh ceuk falsafah heeh nah kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh lasan teu kieu ayi kumaha cing wake jeung pangna panon poe biji ti kulon sumuhun ceuk falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna
geus poho ngakan kulub talus. Geus poho ngakan kulub sampe. Nu dihakan teh hamburger. Naon teh? Hambur duit ger pasea. Eta teh kahakanan urang barat teh. Urang barat bener. Lain ulah pek wae beuki mah. Beuki mah mesti fried chicken, hotdog jeung sajabana. Ari beuki. Laras. Ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu. Meni mararusit. Buuk di beureman. Nya irung ditenok. Irung ditenok. Letah ditinik. Bujak. Kahiji kadua na eta inuman keras ayi. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Deudeuh teuing para pemuda. Sumuhun. Gila-gila keding. Geus mah. Nya. Geus mahabu. Eta maka jeung sing salaleber geuning tengah peuting teh eta motor. Geng motor. Geng motor jeung aya geng motor segala. Balap liar. Bener. Eta teh ke barat-baratan ayi. Eta teh ya. Sedangkan ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado. Nyayi berbudaya urang mah. Timur we. Inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun. Eta para can ekstasi, eta sabu-sabu, can sabu-sabu, narkoba, butau. Amit-amit. Numawi di mana inung bapa ayeuna ningali aya budakna kitu terlibat narkoba, buru-buru budak teh bawa ka BNN. Naon BNN teh? Badan Narkotik Nasional. Lain dek dihukum, dek diubaran. Rek dicageurkeun. Dek diarahkeun, ngan lamun geus dina tangan polisi teu tanggung jawab. Lain deui urusan. Lain deui urusanana nyayi. Tak kitu era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyayi. Sedangkeun nu diala teh pemuda heula nyaah teuing. Tulang tongong. Sedangkeun pemuda teh tulang tongong nagara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh ku urang deungeun. Kantenna. Nyayi komo dicuci geuning otakna. Aduh. Tak kitu mi HP bibi. Barudak ka inung bapakna utamana. Laras. Cing waspada permana tinggal. Tenan. Lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa. Aya di puskesmas. Cenah diubaran. Tak kitu nyayi. Sae ceuk mun. Sakitu we teh bibi mah nyayi. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bibi. Bukan nirayal mundur mimitin nirayang rana mandek satengahing marga satengahing marga Kangkung Bandung dibantu kacilan peni urang junjung urang dukung coba
raya lumunur mimitin raya ngerana mandek satengahing marga satengahing marga Raden Gatotkaca maksa nyiapkeun pasukan Garuda Ngapak pikeun nyalametkeun Nagara Wirata tina ancaman urang-urang Kurawa. Iya. Punirahangan dika Banyu. Kaula nun kula Kakang Mas. Tegakeun lara tegakeun pati. Allah. Kahiji kawajiban. Kaduana eta teh para pini sepuh Nagara Wirata. Anu aya patula patali pensakaki. Kolot-kolot urang. Dawuh pangrasa. Lares. Oge urang milarian Kangjeng Rama Pandawa di mana nyamurna jeung kumaha nasibna. Sabab yakin poe ieu tutasna nyamur teh. Laras kaula nu tegakeun lara tegakeun pati. Rayi Abimanyu ancur lebur papan kari tulis teh aya kalanganana. Nun. Sae. Beralu mampa. Wakang di aping ti awang-awang. Bisa ya siku silungul gelaga kencana mau ngamu ka jameta. Sumuhun. Laras unyuk sumangga Kang. Ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan. Kana naon rupiah kanya kadeudeuk kaulas ka asih salira Kakang Mas ya. Sok lumampa. Watek wantos Raden Gatotkaca. Iya. Dudu satria samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Iya. Salami ieu Gatotkaca aya di Pringgandani Beres. 12 tahun ka 13 tahun ngantosan ramana nyaeta bebas tina hukuman. Iya. Ayeuna maksad nyalametkeun Nagara Wirata tina ancaman Prabu Suyudana sabalat-balat. Lares. Lajeng bade lumampah ka Gegana Wiyati ngaping ingkang Rayi Abimanyu. Iya. Nanging saderengipun lumampah ka Gegana Wiyati Gatotkaca. Lajeng melirik busana. Apa busana ni Gatotkaca? Busanane Gatotkaca jamang mas susun 3 sumping mas rineka. Iya. Holor-holor nganggem drasmara aja jamang susun 3. Iya. Belum cupit siwa perah tahun sakan sana. Iya. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Loh. Simawe raksukan Krean Takusuma. Pengawasanipun. Penguasaipun ora ana braja hingkang tumama. Iya. Simawe sinjang wasuruna. Suasana wancit tengah cat boten cat ketinggal. Iya. Wonten hujan datan kehujanan. Iya. Wonten panas datan kepanasan. Simawe terumpah ceramah. Wateknya bisa mabur tanpa lar. Nanging saderengipun lumampah ka Gegana Wiyati. Ngepreksa teh merak nyeping sosoderan. Tindak gentinganipun. Sinjang kirut saja tining wayang manjat ladrang anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa banteng benteng negara tekan apa tilan bangsa ning pagajan guru sewu gajah mata satria bagian tanah muda
Saking prawing wang tinalangan nampil ya ampel kirine sakarepin uji sakarepin nyebar kastore panglus lampahipun Raden Gatot Kaca Duh iya ngawaskeun Abimanyu nuju lumampah nyaeta maksa nyamper pasukan Garuda Ngapak sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung bikin melaan nasibna urang Nagara Wirata anu kiwari karaton parantos katingker urang-urang Kurawa tuna lampah eta Duh kacarios bega-bega nanging ieu bega teh anu aya patula patalina sareng pancen Kurawa Duh leres dina raraga nyamurna Pandawa iya juru talungtik ti nagara Astina disebarkeun di tiap-tiap loksok iya anu api-api jadi begal padahal menang buruh ti Kurawa leres ti Prabu Siyudana nyata pikeun milarian Pandawa iya margi jangjina lamun Pandawa nyamurna kapanggih sanajan pisapoeun deui oge hukuman anu 12 tahun kudu dibalikan deui oh ketenan itu kaayaan ieu begal-begal anu ngahaja di tiap-tiap tempat
ditempatkan ku para Kurawa menang buruh anu sagede-gede halu mampah ieu bega-bega iya ge tindakan dengannya pun bendrong lagi sajumlah walanya balat sajumlah dolor-dolor ayo nyebar Lekenangan bari buat dulur bangsa siluman seluhin kula ayo gamarna aya dah kurang pilarian gambar si Yudhistira beres gambar si Bima gambar si Arjuna gambar si Nakula Sisadewa kurang sebar kamu upload di mana panggilin rupa eta dina harti tong dihirupan saya atau buru-buru laporkan ke haula iya kula ayo iya apru kampung iya papai padesaan talungtik pakamitan iya mangga iya Gerhayang paku Ciborelang didatangan Gersono ditarik Rang Jatiwangi doh naon lurah teret aduh jangan pakai ngelaya segala lain aing menang pancen teh euy pancen naon menang aing mah jadi objek kan ulah leutik duit nama kuping pinane gitu urang mah peperetna we biasa peperetna we aing mah ini gawe pak lu kadakar teh aya anu naon rupana sarupa jeung gambar nu dibawa ku aing nya rek dikumaha Yudhistira Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa oge awewena hiji awewena hiji Dewi Drupadi gambarna dibawa nya rek dikumaha teh tempat jeung lokasina kudu dituduhkeun ku aing ka urang astina oh kitu sae wayahna api-api jadi begal we euy oh kita we kulan
Jadi supaya sakur nu ngaliwat ka dieu urang sidik-sidik rupana siapa bisinya lalamur leres bejana cenah ayeuna teh panawate janggotna para rajang ayeuna teh nyalalamun supaya ulah katawis meureun teh salanana ngatung ayeuna teh heeh kaluhur make koko wayahna anu ngaran eta kudu dilaporkeun buru-buru oh sae mangga mun bisa mah tewak teh oh teu kieu aing usaha kumaha cenah lapangan kerja sempit sabisa-bisa we keur bae atuh bareto kungsi jadi kameramen oh kapungkur di mana digawe di TVRI Bandung oh TVRI Bandung kapake henteu dipecat aing nah wake dipecat basarek ngamera anu banjir dari kolot eta rag-rag kacai nepi ka teu panggih deui kamera diteteangan ka itu ka dieueuh diaprak di jero cai eueuh teu aya si horeng dijual ku anak nya meureun atuh lah eta talobe aya anakna Selasok jadi tukena Numatna Waka kapan Padahal mau Ayah hargaan tak isuk dibawakan Siliwangi aya ngadu domba anjing teh itu meretak ngigal teh aing teh pan sok ngabobotohan paingan ngigalna beda tuh jeung jangbaran itu jeung api homan eta ngeunah seurina teh kumaha kulan anu boga domba ngengklak we da dombana alus munurna panjang ai dua tenggaran mah alus ai lila-lila mah dombana teh ngadoneangan lawang kabur heeh mimitina mah ngengklak we di kumaha ngengklak Hirup teh masih waspada Sangkan teh manggitung gara ngahulang we kieu tukang domba domba eueuh paeh dombana nah nasiban nepi ka kitu nya neangan nu halus atuh anu halus domba teh lain eta aing mikiran hahargaan naik sing raronyatna manya jengkol nepi ka 80.000 sing tarereken hargaan ayeuna leuh naon anu murah atuh ayeuna loba nu ara rusul ka aing kumaha usul teh kulan komo urang Cipelah mangambek ka aing oh urang Cipelah Cipelah Ciwidaya ka itu ning anu temusna ka pagelaran Cianjur nya ka anu ka pagelaran ka itu aing nu ka Cianjurna mah geus alus Cipelah mah ruksak keneh kitu mah aing dicarekan udah dicarek aing jadi tim sukses beul buru-buru aing amean kitu ka Padadang Nasir nya ka bupati itu
teh. hari napak wajan yang kenang genah we. Genah we ari ngala genah mamo. Ai teu kieu aing terek di mana? Di mana deui usaha bener mah. Anak tungtutanana ayeuna aduh. Tuntutan keluarga mah. Anu cika ayeuna hayang boga motor dek ngojek. Anu cika. Anu kadua. Ai eta ai geus ngiridit. Teu kabayar 2 bulan 3 bulan. Dicokot ku leasing gini. Cokot kulising. Khawatir Ai boga motor bodong. Motor eueuh suratan. Eueuh suratan tewak. Oh bener ai kuduna mah ditewak. Ditewak. Ngan bisa ditebus deui. Heuh. Ai geus ditebus. Ai ditebus tewak deui. Tewak deui kitu. Kitu we di pulangan Teuing tinggeun. teuing kumaha nasib aing. Di pulangan tinggeun atuh teh. Eta anu kadua deui. Kumaha kulan? Dek sakola teh ayeuna ku guruna teh ditah mawa laptop. Laptop. Di mana gara sok aing usaha henteu? Ya atuh. Yang dah Tanu katilu nu kacida menu awewe cita-citana luhur. hayang jadi naon? Hayang jadi hostess. Sae. Murukan hostess. Luhur sakolana. Murukan gelar bener hostess teh mah. Oh. Ay anak tere mah ngagantung maneh na teh. Darah mun ku aing. Labuan Ratu sareng saha Allah. Anu penting mah hiburanna nya. Anu penting mah hiburan we. Oh. Lain nabi rentah berhenti tawaran. Teu kudu tarik gamanya. Teu kudu ngarengkat. Sageuna sakitu ge. Nya sanapak we tuh. Dah ngareret berin. Ngareret berin. Hatur nuhun kapir. Panon buri abut celik. Sok hayang nanjaka gunung. Sok hayang naon datarna. Auh. Sok hayang nganu gunung den. Sok hayang nyaho asana Allah. Aus. Sepanjang rembulan wala kendang ilmu tungtut punya nu goreng perlu disingat. Masing waspada. Sangkan menghitung karang. Naon kita tangah. Kita tangah. Walah geus lohor. Di mana masjidnya? Bari kaler, badai sholat. Hah? Badai sholat. Lain dek mau kenceleng aing mah. Lain di mana-mana mau Turkeun euy. Alah. Apa? Naon jang? Aduh, Ada kemana, Pak? Usaha jalur.